Mang, Stoma salut ke mamang ya. Gila kebunnya, salah lah mamang. Sawah nanti itu teh ya. Lega, mamang kapan? Kebun gedang lalu di situ tuh di hilirnya. Gila imam. Gedong, masya Allah. Stoma hayang dong mamang ya. Nah, dia mau katurutan mengajen aku dia mematak stres dia, nuturkeun mengajen mah. Moal katurutan manehna mah. Ulah kikituan lah, teh nya nasib mah. Tapi aing sok teka kita minta ka mengajen. Eta mah gawe naon sih? Kita lah kebun gedang loba manehna. Luas tanahna, imah gedong teu kardi aing ge. Atuh tom ada sawah mamang maloba ieu di mamana ge atuh kebun gedang luas anu di hilir, anu di girang, anu di kidul. Imah gedong sigrong, mobil 7 mamang mah pamajikan bagi 3 mamang mah toh.